Habib Lutfi kuari jojore moal marah sebab naon penglihatan si makie penglihatan si makie penglihatan si makie lain-lain pokoknya moal kaharti kawari deka Gandaria lohor hees asar hees maghrib hees hadamna neuleuh ieu pan deuk acara ka Gandaria oh tidur we asa anu wani ngahudangkeun Habib Lutfi oh wani atuh emang si ieu dihudangkeun si ieu mah mun hees ngahudangkeun ge make suku hoi 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 nya suku nya bodem euy hudang ya hudang Habib Lutfi anu wani hees bae teu salat lohor asar maghrib sehingga ada di lain tempat deuleu aya eueuh geus kos kitulah wali Allah hese anu nya nama lamun keur puyeng-puyeng aya kapanggih jeung Kangjeng Rasul ada di hese kan geus rindu jasa ka Kangjeng Rasul ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul walaupun mimpi poha kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya kapanggih jeung nu kos itu saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin ieu kapanggih jeung genderuwo tanpa tukang-tukang eta urusan poen kabehan-kabehan bae nya namanya bae Nailah cerita tafakur di mana orang kuari posisi orang di dinya maka kurang wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema-jelema keneh dahar nakur pakaian nakur dan lain sebagainya tapi pemikiran beda-beda di dinya lah pangkat-pangkat manusia pada hakikatnya ieu mah halu tajalli kabeh ge kapan ieu tajalli Allah emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah eta demo lain nang Allah tajalli ari eta Ahok kos kitu lain nang Allah ditajalikeun deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia hendak memperlihatkan datang ke mana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta aya anu jelas-jelasan aya anu semu-semuan aya anu jelas-jelasan nang tanganana satu sosok manusia nu ditajalikeun ku Allah kos kitu wah merambah ke mana-mana jain Allah bae nu menilai urang ge bisa menilai kieu itu mah bener kieu itu mah salah kieu itu mah jahanam atuh dang Allah ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli nah itu kayaknya ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia ulama eta ditajallikeun politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah ketika orang kembali ke hakikat eueuh nu puyeng kabeh nang Allah tinggal kumaha urang nah urang teh kumaha tapakurna kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti kuari tanda kewalianana teu eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah anak ge kita zarah ku bapak bapak mah lagi hidupnya ge begitu ngapain kita zarahin iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan ngapain kita zarah anak lagi kos gitu nah geus teh kita kalau batur tapi Gus Dur bae saha kabeh dararah urang aya inget bae ka almarhum abah bae ge Cina bae ge darah di Cina kula darah ka dinya aya Cina keur kikiran ieu jadi cek kula teh macan naon nya ieu beres ditanya cek engko ini darah iya emang siapa yang suruh saya aja sendiri katanya mau dari mana dari Jakarta ini kok bisa jarak dulu kan saya susah sering jarak ke bapak katanya sekian dulu jadi kaya jadi saya rasa terima kasih boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh boleh kok gitu. Sing kok jarak ke apa ndak kuasa masih inci jarak atuh gitu itu urusan Allah rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh tapi urusannya anak kok mau Gus Dur ke abah bagai sing kok jarak itu kok maka Gus Dur itu urusan jada teureun zarah terus baik salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan ayo urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan ayo wali beseungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui
urang mah bau make sesengitan sengit ai awak nama sengit ai roh mah bau bentek. Iyalah tergantung tapakur sok geura mulayan urang lurus-luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah karena aya aturanana bersyariat ketika urang bener-bener wau jeung Allah yang nyaho ka hakikat lain deui urusanana khususon ila ruhi habib barzaq. Oh suatu gaduh perjalanan khusus lah kudu jelema-jelema taat khusus sebab lawan umumna manusia teu kuat cerita-cerita tentang manusia khusus ti raja jadi wali Ibrahim bin Adham ti begal jadi wali anu ngabegal Tuan Syekh Abdul Qadir termasuk Fudail bin Iyad ti ulama jadi wali Imam Ghazali, Imam Syafi'i, mazahibul arba'ah. Ulama syariat tapi jara di wali Allah. Kekepret jana mah karena dunia. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala. Ada usaha Allah Ta'ala. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ والله أعلم بِمُرَادِهِ وَقُلْ لَنْ يُجَسِّرَ مُحَمَّدٍ يَعْمَلُوا pada ngaramal migawe pada migawe siraka besok Fasayarallahu maka besok bakal ningalikeun sapa Allah amalakum ngamal siraka wa rasuluh lan rasulullah wal mu'minun lan kang mukmin kabeh diswali hadalan kenaiki laiki gaulillah hadzara mamadeni iya kangjeng nabi min sualina saking anjaluking manusia takasuron kena ara ngakehakeun harta numpuk harta kulantaran dauhan Allah wa kulli malu nitah migawe urang tani usaha ngenekan ayo ngojek masalah geus Kangjeng Nabi nyingsieunan ngade kade ulah menta ka manusia takasuron ulah jadi urang kudu gurat batu aing cadu kudu menta ka jelema beres penta ka Allah hayang mah bahkan ulah geus kumaha Allah eta nu hebat urang kajurung ku nafsu urang mah itu lamun ibadah yang sorga bae nafsu sebab di sorga aya bidadari berarti lain resep ka Allah resep ka bidadari mending ka Brebes tuh neangan udah hiji we Allah mentek surga nu aya di sorga bidadari jeung bubuahan kanikmatan-kanikmatanana dibandingkeun jeung marifat ka Allah di dunia masih kene indahan marifat ka Allah. Marifat ka Allah mah indah dibandingkeun jeung surga bidadari serta eusina selain ningali ka Allah. Atuh indahan marifat. Tajakeun coba ge ka ahli marifat. Mentek ahli marifat mah menghindar ti manusia menghindar ti segala rupa sebab indah jeung Allah. Lamun Siti Rubayatul Adawiyah didatangan ku batur-baturna jeung ku para manusia Rubayah neuk naon ieu di kamar bae tuh laut di Karang Bolong rame tuh di gunung rame tuh di Taman Safari aya gajah tuh rame Siti Rubayah mugakeun jandela maneh mah jang sakadar jeung makhluk kulama di kamar bae ge jeung nu nyieun laut kulama di kamar di jeung nu nyieun gunung jeung nu nyieun leuweung jeung nu nyieun sagala rupa kulama hirup di kamar teu ka mana-mana ge orenganan jeung nu nyieunna bari mah sakadar leureuyana naonna kapangisi jeung Karang Bolong aya bolong karang bari jeung Allah tak kiai
anu geus teu ka mana-mana eta geus dibere kaindahan di jero hatena ngobrol jeung Allah. Parang di deuleu pancen ngobrol jeung Allah pan anakan deui. Atuh beda jeung Allah jeung si eta. Sia mah sok aju sinis. Amma man sa'alan nas wallahu a'lam bissawab.